Hayu besti ayeuna mah cuang kumbah wadah heula ye tingali ieu teh nya wadah nu sesa peuting ieu teh can dikumbah kaburu tunduh tuh da sare we kumbah mah kanyut deh keneh ayeuna tah dikumbahan geuningan tah pada rasa eutik tuh beres geuningannya tuh ayeuna mah teruskeun ngeuretan ieu sayur sopeun sok naoge nanaonan ieu teh besti tulang talengan ngan kieu we hungkul bae nu penting mah aya reungeunna we tah ieu mah cuang keuretan wortelna tuh geuningan geus we kumbahan ayeuna meh bersih atuh tah geus nya ayeuna mah terus ayeuna mah tah mukaan heula bawang bodas jeung bawang beureum da bumbuna mah naon atuh besti ngan ieu hungkul sok ayeuna mah keuretan bawang bodas jeung bawang beureumna besti keuretan kadinya geus beres geuningan burukeun kapelna kucurkeun minyakna asupkeun bawangna tah poho geuning mesti can dihurungkeun komporna ogenan sia sok ayeuna mah sengkong sreng asak we eta asupkeun we kana cai panas nu sabelah deui tah ieu jeung ngagoreng lauk ngagoreng naon ieu teh nya tahu gitu make minyak jalan tah bae lah make minyak jalan tah oge besti da nyaah tuh asak geuning si tahuna ogean tah ngahaneutkeun naon ieu tempe sakamari dihaneutkeun asak sih tempena oge terus keuna ngagoreng lauk tah lauk naon ieu teh lauk bawal gitu